wadkhulul baba didinya aya alif lam mayunan huruf ba alif lam mayunan huruf ba nya ari ba teh salah sahijina huruf komariah anu 14 anu dikumpulkeun dina lafaz ibagi hajjaka wa khaufati mahu aya ba aya dina lafaz naon dina lafaz ibagi huruf komariah sok disarupakeun kana bulan sedengkeun lam tina alif lamna sok disarupakeun kana bintang ceuk patokan di mana-mana cahaya bulan katingali alias ti peuting maka cahaya bintang oge katingali lamun dikana hurufkeun di mana-mana huruf komariah dibaca maka lamna oge dibaca atuh ngaosna teh wadkhulul ba'alna aya nya sabab alif lam koma riyah kulantaran lamna dibaca atuh alif lam komariah teh macana wajib izhar ari izhar teh jelas naon nu jelas teh macana lam sukun nya macana lam sukun ciri izhar teh dikumahakeun disukunkeun lamun ciri idgham ditasdidan ngasareng qaidahna tina lilami lami al halani qablal arufi ulahuma inharu hafal ta'rifi alif lam dua tingkah hukumna iji izhar sing terang munikeunana qabla arba'in ma asratin khudha ilma min ibghi hajjaka wa khafaki cokot sing merenah nya ibghi hajjaka wa khafaki wadkhulul baba didinya aya alif anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun atuh alif teh statusna janten huruf mad kulantaran aya huruf mad atuh bakal aya istilah mad salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna sanes hamzah sanes sukun atuh disebatna asli jadi dina ba namina teh mad pangna disebut mad peda pangna panjang peda pangna disebat asli peda sabada huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun ngan mad asli sok disebat mad tobi'i pangna disebat tobi'i sabab ngagaduhan watak anu salamet tina dikurangan sareng ditambahan tina ukuran dua harkat atuh lamun kitu mamad tobi'i teh panjangna dua kulantaran mad tobi'i dua harkat atuh mad asli ge dua harkat sabab mad asli katelahna mad tobi'i cek saha eta teh ngasareng qaidahna
wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan mate aya asli aya far'ina mad asli tabi'i eta katelahna mana nu jadi qaidah mad asli tabi'i eta katelahna ngan lamun ditaros qaidah mad asli atawa mad tabi'i maka walranana teh mala tawaqufun lahu ala sabab wala bidunihil huruf karena sabab mad asli tengah dakwaan karena sadayana huruf tenarikan bal ayu harfin ghairu hamzin au sukun min ba'di maddin fa tabi'iyya yakun balik takana tabi'i kabeh huruf salianti hamzah jeung sukun sok terap ta eta teh qaidah naon qaidah mad asli atawa mad tabi'i anu mana huruf mad teh sadayana aya tilu nyaeta wawu alif ya anu dikumpulkeun dina lafaz wajin sareng qaidahna hurufu salasatun fa'iha min labdin wajin wajya finuhiha huruf mad teh aya tilu sadayana dina lafaz wajin dikumpulkeunana ngan peda huruf mad nu tilu teh ngagaduhan syarat lamun alif disukunkeun samemehna dipatahkeun lamun wawu disukunkeun samemehna didhammahkeun lamun iya disukunkeun samemehna dikasrohkeun ceuk urang mah alif pae ba'da jabar wawu pae ba'da ps iya pae ba'da jr sareng qaidah syarat mad wal kasru qoblal ya wa qoblal wawi dham syartun wa fatun qabla alif multazam wawu iya ps ernu maina alif ku jabar syarat huruf madna ta eta teh mad asli atawa mad tabi'i